jual cerik mate. Kami tadi aku dia pergi cari bumi, kata meser wae Hah. kita sampetan. Ya lu satu ngical bumi can anu meser mah kunaon jadi cerik. Kita harapan ambil ka bapak-bapak itu. Ini bentul. Jadi rek ngical bumi. Kunaon bet diical bumi teh? Dari sampetan. Hah? Dari sampetan kita ambil itu Bank BRI. Bank BRI. Kawargi Abi itu. Kawargi. Sering kamu mingguan gitu gitu. Bang Emo. Oh. Jadi Bank BRI, Bang Emo, kadulur, AJB dibikeun. Ari eta hutang KBRI sabaraha? KBRI 20 juta. Udah gede teuing. Oh. AJB ditahan ku dulur. Si Ujang mana? Ujang Bunar. Oh dulur kene. Terus ka Bang Emok baraha? Emok teh berenang Bang Syariah sareng MBK teh berenang 7 jutaan. 7 jutaan MBK. Bang Syariah, Bang Emok kene berarti nya. Urut naon atuh emak teh? Eta Pak Abi teh ada tegaduh caroge eta nya biasa wae da kan incu nya kan tosak Pak Abi teh. Biaya udah. Susu di mana Pak dari itu? Lolita gitu kan biaya incu Abi. Incu sabaraha? Incu mah tirut kan tuntun 2 tinggal hiji. Diurus ku emak. Incuna. Saumur kumaha? 2 tahun Pak. 2 tahun. Kuning 2 tahun juta-juta beak duit nama. Paling saat kita nama udah sama tanah mau kita tuntut teh bari usahanya tadi besar bawa gitu nya di Arab gitu nuntutan kawargi Abi. Hah? Nuntutan gitu Abi teh yang ngijeung nuntutan gitu kawargi Abi teh. Nah, apa usaha meureun mah Cekap. Teu cekap piraku atuh ai keur dahar sabaraha urang. Terang incut di luar, dari gawe naon? Pembantu gajina beraha? 50.000 1,5 juta di luar, 500.000 dahar sapoe budak leutik. Nya atuh jauh teuing atuh ongkosna. Belah jauh teuing atuh gaji 50.000 bolak-balik ongkos irahan nepi. Nah kan itu bolak-balik. No, badi dia oke. Daek kumpah, daek bebersih, daek segala rupa. Ai nyicil sabulan sabaraha? Ya kabeh teh lamun nyicil teh sabulan teh sabaraha? Kada 1,5 jutaan Pak. Sabulan. Dicicil sabaraha taun lunasna eta? Ya. Kabang modelan abi teh modelan itu teh modelan Kabang BRI itu 1 tahun setengah Pak. Maksudna teh emak teh pan lamun teu boga imah teh rek cicing di mana? Ya, lamun dijual ka dibayaran ka ditu emak rek cicing di mana? Saung-saung rek saung di mana? Kan kudu boga imah, emak teh lamun imah dijual teh. Nya paling eta itu kumaha dijual bener nyaung-nyaung we kita itu. Nyaung-nyaung gerek di mana? Gitu. Di ditu rek nangadonaon ka nambahan hutang. Hah? Hah? Aina nyaung-nyaung imah dijual kalah nambahan hutang. Kumaha? Aina imah dijual dengan bayaran hutang, mah kudu nyaung-nyaung, teu boga duit teh nginjem deui bakal ke teh ka Bang Emok deui. Kalilit deui, masalah deui. Ya kumaha ca lamun kieu ya. Budakna sinah upamana kan usaha. Incu di paraban di hirupan ku budakna. Berarti kan lamun incu emak ku budak emak, ya sina usaha yang ngora kene umur 20 tahun. Terus ayeuna berarti kan tinggal emak sorangan. Ada. Tinggal sorangan berarti dahar keur sorangan unggul. Ya kurang dibere ya solusi. Dibere ya solusi supaya ulah ngajual imah. Emak gawe di dieu. Bebersih. Mantuan cenina digaji sok 1,5 juta,
jengeun mayaran hutang. Dahar emak, dahar jeung cenina di dieu. Bareng ngilu dahar. Bener teh, Ceu? Dahar makan bareng di dia. Gaji 1,5 juta bebersih tapi di luar. Jadi tugas cenina anu bebersih bagian ece. Gitu. Dan cenina bisa diimah sabelah. Nah, duit anu 1,5 juta moal dibikeun ka emak. Ku cenina dibayarkeun ka hutang. Hutang BRI, hutang Bank Emok, hutang eta teh kadulur kan 1,5 juta cicilan teh sabulan. Pikeun 1,5 tahun lunas. Kitu imah teu kajual. Ece bisa dahar. Hutang lunas tapi ulah loba kahayang heula. Sebab ayeuna mah tujuanna ge hayang ngalunasan hutang. Acenah incu sinah ku indungna. Da manehna sinah usaha, sinah gawe. Kan jag-jag keneh, ulah gengsian. Misalnya teu dijual ya, pangbantuankeun sakaligus bayar hutang. Da mak pasti nginjem deui ka bank. Oh, insyaallah. Saya ayeuna ge pan kuduna ge lamun misalna hiji nginjem untung kudu nginjem deui ka nu sejen nya mah kuat ka 3 tempat 4 tempat nginjem oge. Berarti kan teu disiplin hirupna. Geus ayeuna mah kitu solusina dibere ku Om Jen. Gawe di dia sagawe-gawe, bere duit 1,5 juta, dahar bebas. Imah teu kajual, ece bisa barang dahar, anak ece mandiri, incu ece meuli susu. Jadi ulah ngandalkeun we nini, ulah ngandalkeun we indung, geus mangurus budakna, ayeuna ngurus incuna. Manehanana sina ikhtiar. Tapi kan kaboga salaki deui. Gitu.